Halo guys, ini base camp tempat bikin video-videoan barudak bodor channelna teh. Barudak bodor channelna golongan anak-anak. Tempat syutingna biasa di dia nongkrong base camp. Ayeuna urang cuang menjelajah heula ke hutan. Tuh gas, enakeun gas tuh pemandangan di hutan, di kebon lah, lain hutan. Tuh gas, suasana pagi hari sekitar jam 8 ya guys. yes. Kalau ini Imutannya tuh gas bicara angki ya gas tuh, aduh gas tambah angin ketiga ayam tuh gas udah dikunci ayam tanya ayah kebun sereh jauh buah salam jauh itu mah hutan. Gas mecak gas enakeun gas Karena kacanya ya. Tuh gas. Oh kebun sereh gas. Jauh. Atau jauh. Atau lumpang bae. Gas. Caang kieu euy gas. Tah ieu teh. Tah nu eta tah keset teh. Gas ibu-ibu gas tas niseuh gas. Ditumput ke eta tah. Wak. Ya ameng wak. Iya gas. Aduh, iya guys. Aduh gas, aduh. Tinggal nongkring bos, aduh. Nongkring. Nongkring gitu di. Tuh gas si bocil, gas main gas. Wih si bocil, dah heula gas. Tuh gas. Kenapa siun di dina teh serangan bae Semua ditinggalkan tuh gas tempat ulin mabok gas lima jauh ulin masa yang kakak belum balik ke dia jauh tapi nya hutan guys jauh jadi orang banyak. Halo. Siapa ini? Halo. Aja ke itu. Ih, di video adik mah. Tuh gas, aduh gas. Oke di dia. Enakeun kieu gas, nongkrong. Angin ketiga gas, aduh gas. Tadi dia. Menusum buah ya di dia, aduh jelema liud mulung buah. Tuh gas. Di dia gas loba pengelola katel gas. Katel teh semacam sayuran anu bisa dipencok gas tuh gas. Enakeun gas dipencok katel. Tuh gas. Dayana aja. Dayana. Si Awona ngero. Halo. Woi. Awo. Well gitu. Bye. Tuh gas. Sigana keur nyiram tuh gas. Tuh gas nyiram. Geus campurkeun gas nu nyiram gas.
Nyiram. Nuju nyiram. Gas, aktivitas bos katelnya tuh gas eker nanem atau nabur, baru nabur nih gas. Tuh gas. Tuh. Gas tuh cara nanti kieu gas. Jadi ditabur si kacang kedelai. Wis madang. Hah? Gus. Wis madang acang. Gus. Gas. Madang belum. Oke, coba ngobrol-ngobrol gas, ajak ngobrol si bos katelnya gas. Bos. Ya Naon sih aku belum. aduh, ya bos teh ya mah kasar kieu euy. Naon waduk. Kucing aing keur gawe goblok. Ye timulai nabur teh bos. Sabaraha lila bos? Kaminggu goblok. Aduh. Ah, ya mah parah euy. Geus kieu teh tinggal di kurungan apa langsung disiram, bos? Ah, kumaha aing we, kumaha aing. Bener ieu euy. Bos ieu mah galak euy. Karena kuy. Galak sieun euy. Sini. Rada ngajauhan saeutik euy ngawadulna eta masuk langsung nyentang bae euy. Uy. Jadi saminggu kieu teh bos. Tuh nya Galak. galak ieu mah euy. Galak. Tah gas ieu teh dimulai Itu penaburan teh gas seminggu gas. tuh. Tuh, sawah tuh. Om. Seminggu cenah gas ieu teh proses seminggu atau 6 hari gas udah dipanen gas. Ini teh kalau sekali panen itu teh Galak. jutaan bos. Galak. Aktivitas bos-bos katel di dieu mah bos. Gas loba tuh gas. Eta jeung naon? Jeung ngawayang. Waduk ah. Oh, ieu teh sekaligus dalang. Meureun. Kieu euy bener kerasnya. Oh, lamun geus ditabur kieu teh gas Ini galak. supaya ieu kakubur meureun teh ditu nama tuh. Digeleng. Yang jembatan. Yang jembatan nolong adik. Digeleng tugas lamun urang mah meureunan ieu teh disetumnya bos. Oh, Nolong adik. Ayo ke mana? Di jembatan adik. Digeleng meureun itu teh. Geleng. Abah ieu meureun eueuh logak meureun nya. Tah gas lamun ieu gas prosesna Jadi sendal deui. kakarek Ya, sapoe Sendal di penaburan gas tah di kurungan ku jarami kena disiram di kurungan supaya terjaga terus disiram tuh gas lamun dibuka mah gas ya tuh gas What? ya Mana adik mana? tah gas ieu teh proses di penaburan teh 2 hari hayang sampai ka kawas kieu teh. Ieu teh penaburan sekitar 2 harinya guys. 4 sampai 6 liter gas. Bambu guys. Hasilna bisa lamun geus dipanen bisa nyampe ka 20 liter gas tuh. Umur 2 hari gas tuh gas. Jadi posisinya teh dikasih tenda gas. Motor di kulungan. Gas lamun ieu gas ieu mah umur 3-4 harian. Tuh gas. Tuh gas.
hitam. Udah pada gede daunnya guys. Yang Yang itu enak yang itu, jembatan. yang enak itu daunnya guys. Tuh guys, siap panen 2 hari lagi ini, siap panen nih. Betul kehujanan ya? Iya. Ini kira-kira menghasilkan 20-30 liter guys. Tuh guys. Tuh guys, arah pulang guys. Tadi tas keliling-keliling kebun guys. Tadi loba panggil jeung golongan pengelola katel atau bos katel. Suasana asri guys. Tinggal di bagai. Teduh. Tuh guys. Tuh guys. Enakeun guys pemandanganna, cuacana cerah. Tuh bisa meluk. Bungun. Tuh guys, aduh, makan-makan, Tadi dia teh. ngampar samak guys, aduh, enak temen dia main-main tuh guys. Tadi dia. Angkong nak teh. Angkong bola ya di dia. Enaknya? Hah? Ya, tiisnya, aduh. Sok di foto. Tuh, kasih bocil ge. 2, Woi, 3. lagi apa woi? Woi, si bos. Ibu. Ayo guys. Buah. Oh guys. Ibu. Buang. Buang bola. Tuh guys. Guys kembali deh guys ke tempat nongkring guys tuh. Aduh, capek guys. Capek lah. Oh, dadah lah, dadah kamera, dadah. Sakitu wae guys info na hari ieu. Tas jalan-jalan berkeliling kebun guys, ketemu sama pengelola katel guys atau bos katel. Dan sekarang kita udahan dulu ya guys. Terima kasih yang udah nonton. Dadah, dadah dik, dadah.